Halo rerencangan, hayu urang pedar hiji babasan Sunda nu unik pisan poe ieu sasarengan. Pernah teu sih ngarasa omongan urang teh asa teu didenge atawa eueuh pangaruhna ka batur? Tah, di Sunda aya istilah aya perah. Sanes harti leresna wisa oray, tapi kiasan kerjalma wibawaan. Contohna kieu. Aya carita zaman baheula ngeunaan Raden Nari jeung Ramana. Hiji pensiunan wadana di Ciawi. Bapana miwarang Nari ngirim duit 100 perak ka Citali keur sumbangan hajat kawinan didinya. Bapana pesan, "Jang, pasrahkeun ieu duit, bejakeun bapa jeung ibu moal bisa datang sabab repot." Tapi Nari nolak kalayan sopan. Manehna kekeh minta bapana tetep kudu datang ka eta hajat. Naon sababna? Nari apal, datang nasi bapa bakal matak bungah nu boga hajat, pan inohong gede. Nari oge sadar, lamun manehna wungkul nu datang, pasti moal diwaro. Moal aya purah cek paribasana. Masih can kabayang? Oke, urang lanjut ka carita kadua nya. Ieu ngeunaan pamajikan hiji wadana. Si ibu ieu kekeh menta salakina nu jabatana wadana, nitah langsung ka lurah di handapeunna. Nah, sabab si ibu sadar, mun manehna nu nitah pasti lurah moal nurut, da teu boga peurah. Jelas pisan pan bedana, jalma nu boga kalungguhan jeung wibawa mah pasti beda karismana. Jadi purah teh ngabuktikeun yen pengaruh sajati urang datang tina wibawa jeung rasa hormat di masyarakat. Nah, ayeuna abdi bade naros. Di sabudeureun anjeun, saha kira-kira jalma nu boga peurah panggedena?